Tot, mending sia make celana baju kampret tot. Kenaon di Kang? Iun, nuju ngasuh Yun, ngasuh budak. Ngasuh budak mana budakna Kang? Eta geuning wayang kuat Kang ngajajar kitu di hareup. Kemana budak nanya, Neng? Neng? Kapengker meureun Yun. Oh, sok atuh lanjut ari ngasuh mah. Arek tuluy nya Kang. Oh, wilujeng Yun. Aing ini teu runtuh asik. Dilanjut pemirsa, bieu sakedap aya iklan. Aduh, ieu kumaha nyakala euy. Aduh. Ieu meni batuna. Tot, kumaha sia geuning make baju kampret tot, menang nyolong ti saha sia tot. Menang nginjem menang nyolong ti si Cepot. Aduh kan. Paingan baju abi eueuh kan. Waduh, eta pencemaran tot. Wat nyolong juga kitu mah. Si Akang ka mana pak kitu euy? Cenah rek neang cau. Da berat ieu. Besok segala teu salah labar aing mah reni tasa laki. Aduh. Ari nu berbakti ka salaki. Kabeh ge meuni dilakonan. Ieu teu berat ieu si Akang ka mana? Muni kot daneng mantuan henteu. Ieu berani campuran dieu mah heureuy. Ieu mantakna ulah sok haru mantuan henteu gini kan? Ieu. Tuh mana? Aduh. Ayo, hei, gandeng sia ulah sok kana seserian bae. Keur gawe naon di Kang? Keur diajar ka dalang Nyai. Ora kena Nyai, ora kena. Si kalanang tangan, keur capek-capek gak kieu. Alah, eta cau naon Nyai? Akang suka ya cau juga kieu mah. Komo lamun asak mah. Ora kena Nyai, ora kena. Ora kena, ora kena. Wani? Iya, ora kena. Tempokeun cicing di dieu. Si Nyai keuleun ka Akang. Waduh. Woi, barudak tolong. Tangan wae. Lompat. Mangsieun kana wayangna. Akang soteh. Tadi Kang. Geus jin ame nya.
Ini mana ya? Ini si Akang Inditnya. Ya, damai Inggris itu mau bawa yang ada mau. Kakang, Ya, lamun Kakang hayang dihampur aku Nyai. Kakang kudu tunduk karena perintah Nyai. ayo. Lamun kitu mah satuju Nyai Akang. Lain ieu mah udang sare langsung ngopi. Enggeus ngopi sare deui. Udang sare ngopi deui. Uyuhan teu buruk eta mata Akang. Eta mah geus pagawean lalaki Nyai. Ari isuk-isuk tuluy ngopi mah. Ada mulai tanaga lamun. Eish, Nyai geus maju ngalawan ka Akangnya ayeuna mah. Ya ulah make nu kitu Akang. Hai, siap Hai, nyanyi. hai. Iap, Hah, iya, ya. iap. Pak RT. Abong be asana